Kita desahan bareng ngayukur di lapangan Pemda Subang Pemprego. Apa dia teh tigiri harja tilu teh kasenana. Laras atuh. Alah nyakit. Aya. La 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 la.
Mendra Winulan sastra tinuara panjang ingawuwu sinengih kanda Purwantara Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun kraton Kedaton opo iki Tara karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabi ti salebeting keraton bale mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka. Iya inggih Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipit ing sososari nenggana wartna. Iya inggih Lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari
Kajabi Tihyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Keraton Himawat Karaton Kasucian ayeuna parantos aya di Karaton Bale Mercukunda di sarangan Kursi Guarsi Hyo Resi Narada salaku duta ning sawarga yang Otipati Jagatnata ngahaturanan lingih putrana ku anjeun nyata kakasih Anoman Perbansana Suta ti alas kenali sada ti Marcapada tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor Hyang Otipati Jagatnata watek wantos Batara Guru dudu wong samanea pranyata prajang Triloka hartosna Tri hartosipun tilu loka alam luhur nyaeta anu kasebat alam maya pada kadua alam madya pada katilu alam marcapada sadayana ayadina kungkungan kakawasaan Otipati anu dina waktos ieu Hyang Otipati nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana pikeun milarian jalan keluar ku ayana kaharenghengan Marcapada masyarakat Marcapada nuju ngamarudah ku ayana rupi-rupi kajadian anu kaalaman ku masyarakat Marcapada nya hasil panalungtikan Hyang Otipati Jagatnata moal aya anu bakat tiasa ngarengsekeun kana ayana kariweuhan jeung kaharenghengan Marcapada teh lintang ti Anoman Perbansana Suta kedah ngalibatkeun diri gawe bareng jeung Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru Raja Triloka anu dina waktu ieu sami kempel di Karaton Bale Mercukunda Bale Mercukunda hananging saderengipun ngandika pene-pene Raja Pene Guru bakal Garudani sorak kadahalan dia hana hiburan seni suara hege ya saur nira anak panjang singki ya sinenging sabda uning ya sabda saur niratan anak panjang sinenging sabda wala bakti dening asih ya
aya kang asing ora katara Nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Street nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus pitengudian nang yang pajeraking sarwarukma renggeng manik narawata di pagelaran Jawi Karaton Bale Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka yang otipati Batara Guru Resi Narada ngahaturanan lingi Anoman Perbansana Suta di alas kenali Sadamar Sapada tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamorna lendra watak wantos otipati dudu wong samane sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panjin Rada kapayun Kang Adi kaula nun kula mangga nampi Adi Alayan unyuk sumangga atuh geuning. Parantos rawuh ieu nu disaur, nu diangkir parantos ngancik. Nu dianti-anti teh geuning. Bagea anak wa Anoman Perbansana Suta. Bagea anak ing kaulan. Putra Anoman Perbansana Suta nampi kana pembagi. Layan unyuk sumangga ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan pangresa Ramadewati Anoman kaula pujastuti anjeun ditarima kudu leungeun kensa katuh simpen pulungi ati pun teuing mastaka nampi rebunuhun laksa ketika bingan kaunyuk rama ua nuhun man ditarima kuat kalih nati eta hapunten tino pihak kalepatan asa alalajrih temenan kaula teh biasana dileuweung manawi ayeuna aya di puseur daya karaton anu sakieu hururung harerangna anu ditaretes ku Intan Rinukmi asa tetegeun manawi kalayan bilih aya anu suudon cenah monyet asup ka sawarga hapunten we deuleuh nah teh caritaan teh Anoman heuda sarua ai hate mapan dau
dikersakeun anak kaula mah geuning wujud teh monyet. Keun bae. Sanajan wujud monyet tapi ari hatena manusia, sabalikna ari wujudna manusia, ari hatena monyet. Keurna naon? Gau. Cing inget anoman mentena pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Gau. Cing regreg. Ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan tetap istiqomah dina hiji pamadegan. Yen teu aya deui hirup di alam dunya semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya. Anu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Daw. Sabab cing inget boh anu nincak, boh nu ditincak, nu ngadenge, boh nu ngadenge. Nu katingali boh nu ningali eta kabeh alat pikeun ngamonitor atawa nyaksian anjeun hirup di alam dunya. Moal leupas urang tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid. Ieu teh kabeh teh anu aya di dunya teh kasep anoman alat deteksi wungkul. Moal leupas tina paningali anjeunna. Dek ngabohong kumaha, dek mungkir kumaha, jeung naon akun atuh. Gau. Urang mah hirup di dunya jangan ukur derma. Derma ngalaksanakeunana. Meureun taat we kana pelaturan heueuh jaminanna tempat kanikmatan. Teu taat meureun heueuh wayahna we eta mah ari pangeran mah moal arek ngahukum. Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana mah perbuatanana heuh. Oh kitu cing regreg. Sing boga kayakinan we dina diri. Ai geus yakin mah ka anjeunna. Naon nu dipikakeung, naon nu dipikasieun, naon nu dipikawani. Hirup cicing di siger tengah. Ulah hareup teuing besi ti kusruk, tukang teuing besi ti jengkang. Sigar tengah we hirup mah. Daw. Hah kitu. Engke ge aya nu mawa nyaeta molongpong jalan ka gedong. Keun hirup di dunya loba fitnah. Loba nu ngahina, loba nu nyaci, loba nu maki, sabab eta wujud monyet. Oke, hiji perkara. Eta teh perkara datangna panghinaan panyengsirikeun batur teh. Ta eta teh proyek kasep. Kuat jeung teu na nyaeta iman dina hate eta. Tau. Greg. Nuhun ngan sajabana ti kitu leres ieu teh aya pikeun naon ala lajrih temenan. Kakang Panjin Rada kaulan urang dongengkeun bae. Mangga nyakseni akang mangga. Anoman kaulan ari ama teh kapan Raja Triloka leres. Tri Hartina tilu loka alam. Alam ieu alam maya pada, alam madya pada, alam tengah teh alam katiluna alam marca pada. Ta ieu teh aya dina kungkungan ama nu tilu alam teh kabeh. Jadi hartina tanggung jawab ama boh kasalametanana jeung sagala rupana pikeun ngatur eusikna ieu tilu alam teh ama. Tangtuna oge ieu teh meureun gawe ransage, gawe babarengan gotong royong masyarakat di tilu alam ieu teh anu luyu jeung pelaturan-pelaturan anu geus aya. Ari dina hukum ieu teh tong borohinga anu diansam ku urang
nyaeta anu lepas tina aturan teh sanajan ama genunya ka aturanana ai salah mah hartina ama oge tetep bakal kena ku hukum. Oh leres tah kitu kasep wayahna we da di dunya leres. Kadang-kadang tukang mariksa ge dipariksa zaman kiwari mah kade. Hah? Leres. Heuh da aneh atuh. Leres. Nah kumaha atuh ieu teh kulan. Da ari agama mah geuning parantos ti baheula turun. Anu moal dimangmangan deui eta ayat-ayat pangeran teh tapi naha geuningan ku bardegongna nataku hare-hare hirup parantos seueur nu ngabalieur tina ayat-ayat pangeran parantos seueur nu bararudeg parantos seueur anu luar leor wae aya sapertos oray nyingcet miyuni oray, miyuni monyet, miyuni bagong. Nu noyod wae noyod heuras beuheung hese ngaliuk. Wah, rupa-rupa kejadian alam marcapada. Heuh kitu. Anu mawi disaksian teh ku kaula ngan ukur bencana alam we jeung bencana alam. Musibah we jeung musibah. Sen bade ngalepatkeun saha da tetep ieu teh kalepatan manusia. Heuh kitu. Kakang Panjin rada kaulan cing saurkeun. Hasil ngadongeng dinten kamari leres. Hasil gempungan urang sareng para juata marasanga. Mangga. Hapunten atuh adi, mangga kieu anoman. Pangna hidup ayeuna di haturanan hasil gempungan para juata marasanga juata para romanten bayar-bayar hasil saur manuk sabab ieu kejadian alam marcapada teh moal buru-buru rengse lamun anoman teu ngalibatkeun diri. Ari sababah keula dina zaman Ramayana aya kajahatan anu dilaksanakeun ku Prabu Dasamuka anu luar biasa eta kajahatan teh hese diungkulanana bujang hingga manusia anu aya di alam marcapada dalah dewa-dewa kabeh teu kuat nying hareupanana tapi geuning ku ayana Batara Rama Wisnu turun ka alam dunya menang bantuan ti Anoman sabalad-balad kajahatan bisa rengse bisa ngurangan nyaeta Dasamuka teh tayeu teh lamun teu nyonto kana kajadian nu ti heula moal bisa lancar. Urang ngabantun kana conto anu geus ti heula hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada leureuh. Nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Leureuh. Loba contoh. Leureuh. Contoh kajahatan, boh contoh dina ngajalankeun bener jeung adil. Leureuh. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah ta eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alanyar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun. Leres.
ku jelema-jelema dicengcangkeun leres malahan napi kalau banu nyemah kana kayu kana batu kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung Anoman ayeuna disemah di dama-dama eta musyrna teh pikiranna teh kana patung jeung ka Anoman teu inget kana perjuangan anak Anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna ahlak-ahlak Batara Rama baheula malah ayeuna teh loba anu condong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas nah teu ingeteun manusia zaman kiwari pangna disebut hirup teh pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma hartina dipercaya dikawasakeun heulaanan pikeun ngatur akhlakna leres ari gaib anu disaluareun tina wujud diudag-udag disemah di dama-dama leres malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh malah loba menta teh kanu pararaeh sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun ai fakir miskin diantep ta eta dimitos-mitoskeun teh leres oh leres sana tahlil teh pan kage nu paeh heueuh tapi mikirna beda bener ari tahlil teh keur nu paeh naonana paeh hatena di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur paeh elingan la ilaha illallah sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teh hatena ari hate teh urang jero kubur tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran ai papageran teh pantulang dada alam kubur teh urang dalem ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah hartina teh dielingan di bejaan sugan kadengeun sugan sadar hatena apan alam kubur teh poek tapi bisa alam kubur caang tapi lamun jelema mawa patroma ka jero hartina jelema teh kudu mawa ilmu jadi we caang batinna teh da loba jelema entong boro make jeung ka ua loba nu mawa cai nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu kaula teh cenah meuni poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh ya hartina keur paeh hatena keur poekeun oh eta asli nama eta ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang padahal ieu nu caket geura raketan nu deukeut geura deueusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak sabab ieu Yahudi teh ulah waka nuduh nu jauh ari sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu
nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu ya tah Yahudi teteh eta heula bunuh ku hidup. Allah nya dina diri urang kene kasomongan kabedegongan teh sifat-sifatna Yahudi nya ta eta heula we bunuh eta ku diri sorangan saksian diri sorangan cukup ku maneh pashadu ala angpusikum leres nya nu matak ulah leutik hate domeh ieu wujud monyet leres adi leres cingreg tah jadi pangna ku uwa di haturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nyaeta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan da dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan moal aya lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunia ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngarona sis kamling teh eta da moal musnah ai kajahatan udah geus diayakeun ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun leres nya kakara aya guna keur balarea nya leres tah kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku anoman hareng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab leres da dosa-dosa jelema memang dosa kena jelema tapi urang usaha leres keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema ai jelema na teh berpangkat jelema na teh dipikasegan ku sarerea ya nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipersaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup keur urang nah ya rahasia naon ieu teh kieu saurkeun wae adi leres kieu aya kajadian alam marcapada anu teu kaharti ku akal puguh ari angin puting beliung mah puguh ai kahuruan mah puguh ari banjir mah
tapi ieu mah aya sababaraha kali kejadian sagara sabadarat alias tsunami ukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna ieu kasang tukangna teh muasaha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidap anoman perbansana suta nu matak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian. Kumaha wayahna we anoman dek diperdih dina waktu ayeuna gawe yayogikeun tanaga sareng emutan bujeng ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun naon anu kedah dijalankeun demi kasalamatan marcapada ari dosa mah dosa urang dieu keneh kumaha dina zaman baheula anu geus kaliwat ler aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunya kulantaran hasi gentur tapana dijabah nya dibere senjata nengala hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh dijabah wae dijabah dek kana hade dek kana goreng dijabah nah ari boga cita-cita goreng dijabah wae apan adil ari pangeran mah ieu teh pangeran teh nanaonan atunya alus can ngarti mah teu nanaon mending keneh halewoh nu bodoh mah ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran ai kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat pangeran ngayakeun nu bener tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna eta salah sahiji pikiran anu keur dieu anu purak ieu kayaknya nanaonan atuh ieu teh keun bae da nu bogana rek kumaha-kumaha oge naon urusan urang iya nya kudu kagunganana urang mah derma nya ongko ngayakeun nu jahat geura tah pikeun pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyieun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyieun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener gerapek pikir eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi maha anjeunna mah dina sagalana kieu we atuh ayeuna mah aya anoman sok lalajo wayang sok sadalangna tarmo atau dalang sano resep lalajo wayang resepna aya teh geus merangkeun loh
naon pangna diperangkeun sapertina nya mode nu jahat gitu jeung nu bener tah lamun Anoman nempok nu jahat dina wayang kumaha geuleuh tapi dalangna bada nyaheun grapek paok dornana da ngamuk dalang teh atuh kuno lalajo bari pika geuleuh teh dorna mana ai ku dalangna bajuna kuleuheu digenti deui cetna kuleuheu dicet deui gitu ai nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaheun nya eta urangna we sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurub kana jurang katunggaraan teh tak ieu pelaturanana agama disebutna la ilaha illallah nya gitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagalana ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna aya kejadian sagara sabadarat cai naik ke darat ratusan jelema nu korban malah ribuan leres tah sabenerna baladewa teh nyoba tadina mah heureuy nyaeta ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut uji coba nenggala di tengah laut anu temahna si taneuh di jero laut teh ngagebros cai tiditu tidieu kumpul kayaknya balik deui nya nyerang ka darat jadi ieu teh ulah nasi baladewa kalakuan baladewa kaget teh nera hamidanget kaget teh nera hamidanget den nera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya hup ulah nafsu di dia hiu kurang ajar eta kuduh silakan manusia anu teu tua teu dosa ka babawa dek nitah kresna da kresna mah adina buruk-buruk papan jati paribasana tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta jeung deui lamun kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban holu saha nu wanieun ka baladewa dan dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeun na eta senjata nenggala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup teu meunang ngadua kalian tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangyokotkeun deui senjata nenggala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertangungan jawabna ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieuna baladewa teh ku Anoman
lain bala dewa nyarita kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teh kitu ngan ku jorojoy hate na bala dewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman rada miris mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bahtis tak kasieun teh ku pilot mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul singa Depok ngaranna teh robot nya kasieun teh kunaon kasieun teh ditagih ayo marawi teh kasieun teh dihiras tah we ta ongko leres tak kitu kasep wayahna jalankeun tugas pangnewakeun bala dewa pangyokotkeun senjata nengalana dicokot senjata nengala teh pikeun hukuman ka manehna sabab lamun eueuh senjata nengala manehna teh lemah hatena teh nyangakeun adi pansena tah kitu Anoman kumaha carana pikeun kacangkalak eta jami parantos aya anu uningaeun mode Pandawa mode Kresna kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayana bala dewa kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh tah kitu ngan ukur boa nah nahanya padahal leres kungsi bala dewa teh kitu kurang ajar bahaya teh tenengala teh lalawara malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita bala dewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara leuwih bahaya ya wah hancur dunya teh ku manusia hapan kitu dina catatan kitab oge yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema anu geus kaleuweuhi nu matak pangeran tersepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi leresnya tah kitu Anoman wayahna jalankeun ieu pancen pangnewakeun bala dewa malah ayeuna teh bala dewa teh make kedok naon jiga jelema anu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan miningan banget ku saweuy atuh kalah beuki gede dosana nya wayahna we cangkalak bala dewa ku anjeun dek ditungtut di dia di sawarga kahiji senjata nengala pangyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan bala dewa kitu lara jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna bala dewa sae diestokeun kinten dinten iraha Anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun pancen ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung bala dewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana sae diestokeun wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we tak itu mangga
mau di enjing pakai token ayeuna keneh we penginnya los kira jalankeun nanging ieu bilih ieu mobilih bilih bala dewa minta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha harewosana ceulikna yen kaula teh tugas gitu tugas ti sawarga kedah di harewosan ceulikna nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we mangga atuh kitu mah moal teu dilaksanakeun ku kaula bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku Anoman melaan bala dewa bejaan ceulikna bejaan make beurang gitu isuk teh ya mangga kade kudu dicatet tah dina kwetansi bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji mudah-mudahan anu merestuna bae pek pitulung pangeran rahmat pangeran baka marengan ka jelema anu cicing dina jalurna geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat Marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna ulah kaciri nyumput buni dinu caang we kasep ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah nya ulah nemrak di mana nyieun kahadean teh ulah hayang kapuji deh ku batur timalan geus mimitina diajar ayeuna mah diajar dewasa dauh rampung daud tutas pengandika bralu mampah jeung lumaku pangdoa wa aya disakikeun hidup pek kasepi mugia angsa dama Anoman baladewa anjeun geus ngalanggar kana perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nanggala sahingga can mangih hiji karepet anu hese di ungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba Kakang Panjenrada adik mugia para juata marasanga juata para lumanten bayar-baya nyaksian karena perjuangan Anoman timalan para dewata mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perbancana suta kalayan mentas supaya bantuanana gawe bareng di mana Anoman kacadir bangban